Oke guys, ya aing ngarek yang kentang goreng. Ada deketan kameramen. Nah, gitu. Ya orang kumeli anjing kumeli kentang gitu kentang orang arek eksperimen nyen kentang goreng loh. Simak pasare aku pernah. Ya ku aing pesek heula. Geus beres ya di pesekan ku aing tuh. Udah ku aing di kumah da tadi leungeunna loba urut cangkang kumelina tah lo tuh. Nah, ya jangan bis. Nah, yang saya kiruna ciru kene. Engke di potongan bersih. Simak terus pokoknya heeh. Di dia berada kurang iya kan di rumah tah bersih tuh. Lihat. Sudah bersih dah tadi di rumah. Karena orang arek di deretan. Umar ki eueuh talengan jadi potongan anak mau rapi teuing. Jadi sakit-sakit tah baraya. Oke, brother, ya ku aing geus di keretan Nah, ningali. Segera di kieu. Tore garing apa yang leutik ke keretan anak. Nah, sudah. Ya beres digoreng, beres dipotongan, lanjut digoreng heeh. Ikuti terus pokoknya mah. Bye. Nah, ya bener harus dicuci kuing dah. Sebenarnya mah ieu teh kudu mah dimarinasi heula make samara, bawang bodas, terus teh make lada saeutik, pedes, merica. Sakuruna mah ngan ieu mah rasa alitan we ieu. Kayak kucubung men kenapa? Jadi goreng tuh benernya. Ya kuing di goreng heula rek nagarin pokoknya mantap pokoknya simak terus ya make minyak urutnya goreng tahu bulat jadi rada kieu harus jadi nyamu lah. Oke barudak ya ayeuna posisinya geus masak angkatnya kieu jadi nanti jadi kieu ya ngarep pada letik nemenan. Nah, empuk ternyata kieu. Yang jadi baranya tak tingali. Aduh, gimana air singitnya mah. Gimana? Ya kurang ada bumbuan baranya. Hah, Pak. Kita kasih atang ya baraya. Kasih pedas oke. Ini rada jenghar. Kita beberapa harayangan.